Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasaihu ammatun ari ieu eta pirang-pirang nasihat anu umum bagian kadua. Wahzar sareng kudu ngajauhan anjeun mingkulli syai'in tina saban-saban perkara yadurruka anu matak ngabadaratkeun ieu syai' ka anjeun. Fala ta'tad mangka ulah nganggap enteng anjeun syai'an kana hiji perkara mudirron anu ngamadaratkeun. Wa in kana sanajan aya saha kasirun lolobana minan nasi ti jalma-jalma ya'tadunahu eta ngabiasakeun ieu nas kana itu syai'. Wazalika sareng ari itu syai' mithlu syurbid dukhani eta saperti ngaroko. Wa qad yazunnu sareng terkadang nyangka saha ba'dul auladi sapalih pirang-pirang budak lalaki anna tadkhina kana sayaktosna ngaroko alamatun eta jadi ciri min alamatir rujulati tina pirang-pirang ciri ka lalakian. Payata'atunahu tuluy ngalakonan ieu si aulad atawa ba'du hu kana itu tadkhin. Wahum bari ari itu aulad jahiluna eta anu teu nyaraho kabeh adrorohu kana pirang-pirang madaratna itu tadkhin. Wahia sareng ari itu adror katsirotun eta loba. Paminha mangka eta tetep tina sapalihna itu katsiroh annahu ari sayaktosna itu tadkhin yudaifu eta matak ngalemahkeun ieu tadkhin alqalba kana hate. Wa yamna'u sareng nyegah ieu tadkhin min numuwil jismi tina berkembangna jisim atawa badan. Wa yudhibu sareng ngaleungitkeun ieu tadkhin syahwata ta'ami kana syahwatna dahareun atawa kana nafsu dahar lah. Wa yadurru sareng ngamadaratkeun ieu tadkhin ri'ataini kana paru-paru. Wa yusabbibu sareng nyababkeun ieu tadkhin syuhu launil wajhi kana jeudem warnana wajah. Wahwa sareng ari itu tadkhin fil haqiqati dina hakikatna summun eta racun batiun anu laon. Tazharu dohir naon adroruhu pirang-pirang madaratna ieu tadkhin ba'da zamanin dina sawaktu. Wala siyama sumawona waqta syuyukhati dina waktu kolot. Walizalika sareng kulantaran kitu ajma'a ngumpulkeun atawa sepakat sahal al atibba'u pirang-pirang dokter fi kulli zamanin dina tiap-tiap waktu wa makanin sareng tempat ala tahaqquqi adroriha kana nyata pirang-pirang madaratna itu tadkhin wa akhtarihi sareng alawurna itu tadkhin wa annahu sareng sayaktosna itu tadkhin yusabbibu eta nyababkeun ieu tadkhin da'a sarotoni kana panyakit kanker. Pahdar mangka kudu ngajauhan anjeun at-tadkhina kana ngaroko goyatal hadari kalawan antekna ngajauhan. Litu hafidho supaya ngaraksa anjeun ala sihhatika kana kasehatan anjeun minal amrodi tina pirang-pirang panyakit. Wa ala malika sareng kana harta anjeun minadoyai tina katoler-toler. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun aya gurroka kana yen nipu ka anjeun saha asyaitanu setan. Patabda'a tuluy ngamimitian anjeun pitadkhini dina ngaroko walau kana sanajan bukti itu tadkhin teh qalilan eta saeutik. Fa innahu karana sayaktosna itu qalil yajurru eta narik itu qalil ilal katsiri kana loba.
payusbihu tuluy jadi itu tadkhin teh adatan eta jadi kebiasaan rasikhatan anu nanceb yasubu anu hese naon tarkuha ninggalkeunana itu adat kama seperti perkara yuqalu anu dicarioskeun ieu ma fil khamri dina nginum arak indal ka'sil ula indal ka'si dina nalika nginum gelas anu kahiji indal ka'si indal ka'sil ula dina nginum gelas anu kahiji wallahu a'lamu bissawab.